Kacaturkeun di salah sahiji karajaan, Prabu Tapa Agung tos sepuh sarta niat turun tahta. Anjeunna kedah milih salah sahiji putrina, nyaeta Purbararang sareng Purbasari. Bapak dari tos kolot biasana rata-rata turun ke anak-anak bapak. Takut saya kan abi maksudnya ini. Aku udah berbarang bapak lalu milih Purbasari pikir Purbasari sareng Permaisuri tuluy asup. Nuhun Bapak, abdi sieun teu tiasa ngajarkeun amanah ieu. Sing yakin anak king. Adil. Di luar teh Purbararang gogorowokan neangan dayang raran. Pikirkeun kumaha carana sangkan si Purbasari teu jadi ratu. Kumaha upami urang sumping ka dukun sakti. A few moments later, 2,000 years later. Purbararang sareng dayang raran indit ka tempat dukun sakti di leuweung. Didinya aranjeunna mikiran supaya merekeun boreh ka si Purbasari. Pangyeunkeun ramuan anu bisa ngarisa ka Purbasari. Ieu goreng saha anu minum ieu awakna bakal mengangkat hideung jeung bau. Hatur nuhun dukun sakti. A few moments later. Atos didinya Purbararang sareng dayang raran pendak sareng Purbasari anu tos mulang ti leuweung. Teu dilati eta Purbararang merekeun cai anu isina boreh ka si Purbasari. Purbasari. Adil. Ieu abi aya cai gratis. Sampai kan? Ada di jalanan. Isuk-isuk Purbasari murung sabari nyepeng pandanganna. Didinya oge dayang sari ngupahan Gusti Putri Purbasari. Teu lilati eta Purbararang sareng dayang raran sumping tangtos ngadangu Purbasari keur murung. Nah, leungeun kuring jadi kos kieu. Sabar Gusti Putri, pasti aya nu jahat ka Gusti Putri.
leuweung teh Purbasari pendak sareng lutung hideung anu mawa cai kanggo Gusti Putri Purbasari. Lutung hideung eta anu sok mantuan Gusti Putri Purbasari. Nuhun betul. Ya, abis sering minum cai ya. Gusti Putri Purbasari sumping ka karajaan sareng lutung hideung anu asli nama Sang Hyang Guruminda. Didinya oge lutung ngarobah wujudna jadi Sang Hyang Guruminda. Ayeuna urang adu lalaki. Saha adu lalaki na kasep, eta bakal jadi ratu. Mana lalaki maneh? Mari tadi ngomongnya. A few moments later. Kuring teh Sang Hyang Guruminda kuring datang pikeun Kang Ayub Purbasari anu bener. Ampun Gusti. Purbasari, ampunan Datu Purbasari. Saya hampura Putri, orang bangun sampai jadi sasaran. Merasa asik. Akhirna Gusti Putri Purbasari jadi ratu di kerajaan. Hirup bagja sareng Sang Hyang Guruminda. Kajahatan bakal eleh ku kahadean.